Dah udah nama jak jeung sepanen udah kegenang aing menang dia baru kieu teh komplit aing kundur kangkung hadapan tayem be udah teh baru kieu nih teh nanya naon moal nyahoon ieu aku aing unduran hadapan tayem be beukeun kamari ge beak digoreng di sepan ge teu ngomong naon dari teh nyahoon ieu ayeuna kangkung diharese mahal pasti nyalahuan juga ada halus pisan ieu buset atik atik naon asap mun neangan naon tadi dinya keur mundur nek jeung angeuneuan teh buka deungeun sangu rek sepan oh aing di paraban eta mun kanggo di dieu ada ti kamari ge nang di dieu nang di mana sih eta kadang domba tai malulu eta jeung bagi di beak-beak eta kamari padahal aing mencret wae atuh dia poe alasan eta mah nya eta we eta na yang kaina butut ayo aing tong di paraban kangkung ngomong ayeuna geus babaraha kali ngundur ti dieu meureun entok atuh jeung aing mah kangkung jeung naon kangkung ge ieu hese bade kayo aing tong di paraban kangkung mencret asam urat bangatan asam urat di kamari ge beak ieu kangkung teh nyesa yang ngundur di dieu yang teu nyaho aing dihakana ku aing ampun kangkung ayo bade kayo aing paraban kos kitu tundung banget bisa bangetan di kamari ge buras di lebok mana tuh ngomong naon aya ieu mah mending kebangetan banget aing bedak aku mencret teuing beak kamari ge ai padahal aing nyaho mun teu nyaho mah beak nya teu nyaho ada kan ngeun sawa wae kangkung mah teu akan tai lauk nu akan tai beuki pas aing mencret wae adi dinya asal kangkung mah sarua wae udah bolan butut asal diuk ketot hitut eta ye nu bener nga ai mundur mah jeung tai domba ngahiji eta geuleuh atuh beber tai domba tai jelema ge geuning beuki lauk boy ieu teh mong tai domba ngakan jukut sia alasan wae